Nyahokana hukum Allah kadituna urang perjalanan ibadah urang muga-muga diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanur Jaya ja abdi mah ieu ngaji bae ge sok poho bae. Ngaji bae ge abdi mah teu timu bae. Teuing deungeun. Bisa jeung henteu urusan Allah. Jelas ieu lamun di pikiran ngaji geus kolot mah tadi dibacakeun, tadi disebutkeun ku guru, balik mah poho bener. Eueuh ka eueuh nu nyangsang teuing. Ngan nu penting urang mah ngaji beh ku ngaji. Naon sababna? Sabab lamun urang sok daek ngaji mah minimal saminggu sakali teu kaburu, saminggu sakali, sabulan sakali teu kaburu, sabulan sakali, 2 bulan sakali. Sugan susuganan miharep urang ngaharep sugan ketika urang ngalaksanakeun ibadah aya nu teu endah, ngalaksanakeun ibadah aya nu teu neungel kana aturan syara, sugan aya sok tolab ilmu mah mudah-mudahan urang tetep dihampura bae ku Gusti Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terlebih nanti eta deungeun al muta'alliman teh wayahna mun urang boga anak urangna kudu di pasantren. Kudu di pasantren. Coba sing harus anak urangna kudu di pasantren. Nu leuwih kenceng anak urangna kudu di pasantren. Nu leuwih bedas anak urangna kudu di pasantren. Takbir. Muga-muga ya Allah ya Rabbi di kampung ieu sing diseueurkeun generasi penerus agama, anak-anak urang taraek malah santren ka tempat guru-guru Quran sadayana. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ngan mas santrenkeun anakna sing hade deungeun. Ulah ieu nu geus beungal geus terebah di imah ge karak di pasantrenkeun. Hepan eta guruna ge lieureun. Siang magahna ge. Nu pinter titah kuli. Nu cerdas titah kuli. Sukses atuh budak sabar. Nya pinter, nya cerdas, nya bager atuh karuta mah kaharti. Giliran anu nya beungal. Bapana ge geus seseret terbah. Motor geus saer 3 ditabrak-tabrakeun kana batang kalapa. Dipasantrenkeun kana kiai. Kiai punten anak abdi nu ieu mah pangbengalan di imah lagi. Pan eta kiai geus curi hak bae. Boh si kiai nasib di bae. Ieu mah wayah hampura bae kiai bisikeun di dieu bengal, bisikeun di dieu sagala ditembrak. Hampura ieu soalna kaca imah abdi geus 4 paradeupes. Si kiai cuan dasar kacana ge ngeun 3 ajur ya. Ya Allah ya Karim he. Ainu rosa teuing mah eta beungal di pasantrenkeun sabenerna mah atuh sanajan tage hakikat kumaha Allah atuh ainu rosa teuing mah atuh kawruhan ieu sabenerna ripu doang tukang kayu diangseuhan kayu bengkung titah dilempengkeun ya punten ya jadikeun tiang ya cenah kayu lagi merongkol kieu si tukang kayu mending keneh ngalempengkeun suku dia yang macam ya Allah ya Karim aya kan abdi ke eta cenah ka lamun sampai beres ieu 40 gram kitulah rosa anakna atuh kitu geun kurang 40 gram kumaha ya mending keneh ngarah 40 gram na bae ya daripada kudu atuh nya ya Allah ya Karim tabarakallah pan eta dinu abdi bebah ya dinu abdi alhamdulillah araraya barudak hidu anak di para guru sadayana ya, jadi leuweung ieu di tengah sawah eta lamun usim kieu pan usim halodo eta budak santri sok ngalobor simeut bebeja kan nek ngobor simeut cenah nginjem senter pan kadang-kadang senterna teu mulang deui si kehed mah dasar boga hiji alas gerak ka ditu engke muhna mah sapeuting mah kadang sok setor ka urang ge aya ieu cenah ka menang simeut menang puyuh Pak syukur kitu kan ka dieu dak digoreng geunah ieu deuk mirasa teh aita mah geus menang saminggu ka ditu ka eta si budak atuh lain ngobor simeut teh bari si budak aya nu meunang terong
aya nu meunang kuku, aya nu meunang cabe. Atuh kunaon dak kitu bener emang ngobor simut meunang cabe. Cenah simut ge rarati, tujuan naon ngalah nu lineuk bae cenah ka. Ya Allah ya kali. Pan aya bejana cenah ge nya. Ngeun teh dinu kula mah sampe kitu mah budak santri maling samangka mamawa duduk ku kiai. Atuh pan sia jasa ka kiai. Pan eta masyarakat kana duduk ku kiai mah nyahoan deung-deungeun. Nyahoan. Ieu urang dia ka duduk ku abah nyahoan. Oh, duduk ku abah kiai tah mah cenah. Atuh aya ngagoler beli kebon samangka. Ku budak santri samangka eueuh 10 hulu. Pan isuk-isuk dianterkeun. Dianterkeun kudu boga samangka ka cenah ye. Aya duduk ku kakak di kebon abi. Ai. Kumaha mimitina duduk ka yang gerak bisa nyabrang ka ditu. Teu nyaho jangan buah samangka eueuh 10 hulu. Siap jasa. Geus masyaallah tabarakallah nya. Tabrak santri. Makana deung-deungan ya di dia alhamdulillah. Dinu guru-guru sim abdi, kakak-kakak sim abdi. Jadi itu di sadang belah ditu seueur budak santri alhamdulillah. Di dia dinu guru-guru urang aya, di belah ditu tuh cicada saya. Maka sim abdi nek ngahimbau ka masyarakat deung-deungeun urang dieu. Khususna wilayah dieu bisi aya budak santri anu bengal ka bina-bina. Mipit teu amit ngalah teu menta ka masyarakat urang dieu. Eta pacuan laju hewa kanu kiaina bae ulah. Naon sababna sabab eueuh hiji ge kiai anu ngajar teu endah ka santrina eueuh. Sugan cik sacik kiaina teh bari balag. Dak lamun dari teu boga pasakeun nyar bae ka kebon batur. Moal aya moal. Laku di bedil ge kiai kitu mah karugikeun. Moal. Kiai mah pasti mapatahan kana hade nyarek kana teu endah pasti ka santrina. Ngeun tadi teh terkadang santri anak-anak urang anu geus barengan rata-rata karak di pasantrenkeun nu geus terbah karak di pasantrenkeun datang ka pasantrenna ge hiji teu can aya taufik jeung hidayah ti Allah dasar ku bengal ka bina-bina atuh ngalieurkeun hulu kiai geus nasib bae pokona tampolah pannya pugu-pugu boro-boro nu batur santri manuk kiaina ge beak eta dinu guru urang geus teu aneh sendok geus moal aya tampol. Eta kiai dahar sayur pan disurudutan lagi ya, surudut. Atuh lain ku teu eta lah. Lain ku ngeunaheun tah dahar nyurudut kitu nya. Nyurudutan lebatan kokobokan ngan kadang-kadang mah eueuh. Aneh eta aneh kan. Unggal minggu meuliean sendok jeung gelas tapi eueuh. Aneh eta budak santri sok didileukeun ku si Mabi ngucek kopi ka dapur kucek nyinjing gelas kira kaleuyeun ngalewat selamat tinggal gelas di dapur balik deui moal balik deui teh gelas semua disusul kurang kali tung ke eta disusul menang sapoe be disusul ka kamar nu eta nyinjing moal aya bugangna eueuh deui anehna kan kitu kenaon dihakanan tah eta nya gelas aneh jabugang eueuh deui ya Allah ya Rabbinya kita makanan ya Allah ya kali laju eta lah kiaina hewan gitu atuh moal hewan moal insyaallah moal naon sababna hiji kiai di urang insyaallah arari ikhlas anu kadua emang kalakuan manehna baheula kitu imah di jaban baheula kana muni-munikeun sendok. Allah, pokoknya. Eta boga santri bareng ngalbah can urang bebe jaka guru teh can. Kumaha barudak aya alhamdulillah. Kumaha baralager. Oh, baralager balon. Teu wani nek ngomongkeun bareng ngal dong teu wani. Nan soal engke bisi malik. Ci guru atuh aya dianan baruk bager gitu. Pan meupeun beungeut urang. Ya Allah, karim sabar. Malah cenah ge Pak. Eta aya dongengna. Dongengkeun ulah. Eta kiai boga tangkalang ka sabatang. Leubeut buahna, hareupeun imahna.
asal ditong kiai ngauhan ku kiai teh ai tangkal nangka ngauhan berangrang lah cik kiai teh ku haku sasa masyarakat malwanian paling naik budak santri meureun pake eta pake dengan kejo sampai nyesa sahulu deui cik kiai teh yang merek hayang nyaho eta asakna nangka nu ieu doang kumaha aja neuleuh dina iklan mah menang tina meureun lajada ieu kitu mesennya bini teh ya janya beuremnya bagus ieu amis cenah ge ieu coba yang mah hayang nyaho ieu amisna doang kumaha nangka nu isina asak ieu sahulu deui ieu kumaha cik pamajikanana bah ja kumaha horeng geus nasib meureun cik coba lah nyiar kardus si Abah Kiai nyiar kardus ditulis kana kardus Abah Kiai dah sanajan Abah teh nyaho nu maling nangka Allah mah nyaho dipaku dina batang nangka jeprot begitu tipe ingkit budak santri nek dia lagi budak santri Pak jadi waduh dah itu bisa Abah tuh dah sanajan Abah teh nyaho nu maling nangka Allah mah nyaho kumaha ieu cik nu panggablegan salah bae eta tampula santri sampai ka dieu tapi sengit nungulna teh laju kumaha geus dah boga kiai boga urang patokanana geus salah diala dek diala beres diala dilodeh dipasak biasa dicuelkeun kana sambal ngareuleung teh kumaha ida geus nyiar kardus deui nyiar kardus deui ditulis sagehna ku santri pantulisan Abah nadak sanajan Abah teh nyaho maling nangka Allah mah nyahoeun dibalas ku budak santri dibaca ku Abah Kiai esuk-esuk bah punten sanajan Allah nyahoeun maling nangka Allah mah teu cerewet ya Allah ya makana geus kula mah telok-telok pusing-pusing geus jorteng dak bila perlu jeung batang-batangna dihakannya enak kitu kan geura bae geus masyaallah bae kiai boga tangkal kalapa atuh geus telok aya nu kasebutna endah aya cayan-cayan acan bener abdi melakan kalapa mope sisi sawah deuk beka ditu ku salah nama sim abdi nu dipelakna kalapa harandap teh pan maksudna mah kitu hayang ngeunaheun ngalana orenganna bener tah cik budak santri cocok jasa ieu eta mah tanu harandap kitu dihantemna ku baris bikang deung ku santri bikang paling ngantin imahan bede dinya asal dak sim abdi muna mah haus kadang pan lamun tos kieu ye tos di luar ke nongan ka pipir di peuting ge nongan eueuh hiji-hijian sakitu ngalieuh naik kitu ngaberes paling aya nu nyesa sagede kieu leutik kieu ye aya ke nu sasagede kieu mah aya gede saeutik eueuh engke urang panduang aneh ye da kalapa nu ieu ke manehna aya nu rada cageurna budak santri aneh cenah ye baruahan bae atuh doang nu heueuh kalapa naon cenah ye terek buahan kumaha we ngomong so Gusti lagi tabarakallah tapi dengan masya Allah tabarakallah eta santri dinu guru-guru urang berhubung ari ikhlaseun insyaallah dan dengan loba keneh salapiah di daerah urang bale rombeng ngaranna anu sanad kailmuanana nyambung sanad kailmuanana jelas di guru urang kadinya sing hade dengan lantaran zaman kuari awas sing hade ulah katipu urang ku bangunan pasantren ulah katipu nu lemegahna eta pasantrenan ulah kadeuleuna sademeh ieu bangunanana luar biasa amprek bangunan teu ngajadikeun jaminan dengan kana pelajaran anu maslahat pikeun kemajuan atau pikeun masa depan anak urang lantaran teu saeutik kuari orang-orang Wahabi anu geus masuk kana pendidikan pasantren ngaleuyah dengan bangunan nama doang nu heueuh pasantren horenganan mah di jerona gembong Wahabi anu bakal ngaruksakan akidah anak-anak urang maka dengan ya di guru-guru urang dibelah dia anu geus jelas sanad kailmuanana nyambung ka dituna geus masur insyaallah maka insyaallah pasantrenkeun anak-anak urang di tempat-tempat guru urang insyaallah muga-muga salamet dunia salamet akhirat amin ya Allah ya Rabbal alamin wala takun robian cik nabi ulah jadi anu kaopat tadi alim urang
kudu aya nu belajarna kudu aya mustami doang kieu kudu aya. Nah ulah jadi anu kaopat. Mana nu kaopat teu daya ngaji. Sabab Kangjeng Nabi al-alim wal muta'alim syarikani fil khair. Jelema nu ngamagahan ngaji jeung anu ngaji sadua-duana ge sarua dina pada bagusna. Wa ghairuhum mahamazun salian alim jeung muta'alim kaasupkeun kana martabat rorongo hejo. Nauzubillahi min dalik. Maka hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Muga-muga urang sadaya dipasihan taufik jeung hidayah ku Gusti Allah. Mun urang boga anak wayahna kudu sumangat anak urang sakola bari masantren mangga, masantren bari sakola mangga. Ngenu penting pasantren anu jelas ahlu sunnah wal jamaah anu ulah sampai rusak akidah anak-anak urang. Laju deui catatan pikeun orang tua deung-deungeun. Sanajan ieu teu aya kasebutna tertera langsung mangrupakeun hadis. Tapi ingat, sanajan urang hirup teu boga, sanajan urang hirup kasebutna barang sak anak hayang masantren di tempat guru urang ulah minder. Lantaran naon? Lantaran teu saeutik jelema anu teu boga, teu saeutik jelema anu balangsa kahirupanana, tapi anakna bisa ngaji lantaran didorong sumangat kudu jadi kolotna. Deung-deungeun rata-rata nu jara di kiai mah jarang anu jelema bog. Rata-rata ke waktu berjuang mah deung-deungeun waktu masantren komo santri baheula mah baheula zaman abdi bae ge geus beda jeung zaman kuari. Rata-rata heubeul mah nu malah santren teh rata-rata jelema anu teu mampu. Sim abdi asli urang pamatang buah bah Cihanjuang. Eta ti pamatang buah heubeul keur waktu masantren ka sorongan. Sampekeun ka kaluar deui 3 tahun heubeulna di pasantren di sorongan. Asana can nyorang neka pasantren buat motor. Can nyorang heubeul. Bah leumpang suku ti mana ti pamatang buah asup kadinya ka Eurih kanu Al Mukarram Abah Rahidi. Ti Al Mukarram Abah Rahidi terus asup ka mana ka Citarum. Terus kadieu ka Leuweung ka Batu Payung. Sapoe karak datang nu dipanggul beas 10 liter timbel 2 duit 10.000. Gatruk. Eta zaman kula komo zaman Abah mah. Geus lain deui. Komo zaman guru-guru urang nu koloteun ti abdi mah. Cenah ge heubeul matra model guru urang anu di luar biasa ripuhna. Hayang jadi bias ge kudu ngajual koprah heula. Teu barogah rata-rata deung-deung. Makana sing ade ngeun awas urang kolotna deung-deungeun mun hayang endah ta anak urang teu boga hirup. Hiji koncina ulah ngeluh di hareupeun anak. Anu kadua koncina ulah sok hayang gawe anak keur di pasantren. Bener kula. Sabab teu saeutik zaman kuari deung-deung. Masantrenkeun anak ngeluh di hareupeun anak atuh bisa ngitul. Anak neka pasantren ieu memang hirup teu boga. Cik bapang heueuh ieu dia datang di bae. Eta pan anak nanek leumpang ge rumah hukuan kitu atuh pan geus dididik ku guruna di pasantren dak wayahna eta hirup daria ulah musingkeun kolot pan geus dididik ku guruna ulah rosa teuing beungalna kana kolot ulah ngalunjak ka kolot nu hade jeung urang hirup digedekeun ku kolot di urusan ku kolot cing ulah sok musingkeun teuing kana kolot datang ka imah anak rek menta bekel rumahmu kolotna atuh pan hayang eureun pasantren aja bener Bang pantang kolotna sanajan hirup teu boga sanajan geus teu mampu mun anak hayang endah di pasantren ulah sok ngomong rumahku nek ka pasantren pan ieu abah mah ye ngeun bogana ge komo indung tatan bola. Iya aing mah bogana ge ngeun sakieu lah 100.000. Geus bawa bae ku dia teuing aing mah berangakan teu berangakan. Atuh pan eta mau peus geuyak. Moal moal lekeun leumpang ka pasantren age.
jelema anu geus rada ongkoh boga pamikiran bagong cik anak mati kalau aing mah burial buncel di ieu duit 100.000 ngan sakiki lah nya mah demi Allah sakit begitu lah segera bae dia makan itu teh yang berhakan tuh atuh eta pan pisang itu mulai tak kolot moal hasil moal geuna bae bisa terpercaya mah moal atuh nan teu beurah kan hulu angan anakna ge mengi pasti anak lagi pasantren yang mana mikiran ngaji yang mana gapti ngaji yang mana mikiran kolot ngap be modal ka sorangan. Masya Allah, tabok ulah salah kaprah sih hade dengan hayang anak bisa ngaji manu hade. Ya, sanajan orang hirup teu boga. Yo. Abi nek mangkat teh mangkat ya. Ya, abah aya acis mah ya. Aya abah ke kumaha? Oh, ulah mikiran abah. Abah mah loba keneh, ceng. Nu penting aceng geura berangkat. Karak tah kolot tah. Masya Allah, ieu mah pantampolah. Masya Allah, wae pan eta. Ya, itu. Kahiji tah ulah ngeluh tah. Kaduana deung-deungeun ulah sok hayang gawe anak. Ieu mah deuk. Ceng, balik, abah ngagebot. Coketnya. Gua anak di pasantren. Balik kala balik. Moal enak ieu, bo. Nya carinya cara bae. Pan eta karak enek deuk. Atuh lain ulah eta anak digawekeun kolot nyen cik kula mah kula nu karaman ku kula ieu dek mau ngabetan mau kena eta kitu mah moal deungeun horoh kana gawe anak keur dikobong atuh geus moal sabar moal anak mah keung anak mah urang mah gawe nek terebah geus kumaha urang lantaran anak keur berjuang di jalan Allah dorong urang. Ya pengalaman sim abdi kolot sim abdi masya Allah dahar isu henteu sore baheula keur waktu ngamodalan sim abdi sarua ieu doangna kolot guru-guru urang ge sami kitu deungeun eta sok sim abdi deuk lamun di pasantren datang ka imah eueuh nyusul kolot keur digawe di sawah. Assalamualaikum urang pan geus rumasak bae hiji urang teman tuan makaya eta geus kagedean mapan karasa. Hiji teman tuan makaya, kadua minangkana mah paling aja kadaharan doang pak. Keleuyeun, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Oh jahat yang datang, mohon dah datang, hayu balik. Geus pagawean mah geus beres. Eta kolot langsung itu. Padahal kadeuleuh kurang amalanya. Bah ieu pan hayu abi, ulah keun teuing cek. Keun teuing hayu urang geura balik hayu. Dasar hiji geus burit, hayu ditutupkeun, poe ditutupkeun, hayu balik. Balik pan digiringkeun ku Pak. Nah teh ya, urang geus gede ieu. Masya Allah, ya kalau aing bertitir hayang dibantuan gawe. Makana deungeun alhamdulillahirabbil alamin bisa macul di pasantren, bisa ngagebot di pasantren, bisa makaya tinu guru di pasantren. Alhamdulillah, tinu kolot mah sampekeun ka detik ieu kadorang mantuan makaya kanu jadi kolot. Tah insyaallah deungeun mun ku urang diterapkeun intina mun anak hayang enah di pasantren wayahna heje ulah korooh kana gawe anak anu kaduana wayahna ulah sok ngeluh katebogaan di hareupeun anak lantaran eta bakal ngaruksak kana tujuan anak anu kadituna masantren ge pasti bakal eureun. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nyarios abdi ge sejam yeuh intina tina ieu pangajian deungeun wayahna urang muga-muga dipasihan taufik jeung hidayah ku Gusti Allah. Mun urang boga katurunan wayahna ulah lesot ngaji geura eusian tempat guru-guru urang, eusian tempat kiai-kiai urang, malah mandar urang salamet dunya salamet akhirat minimal deungeun boga turunan boga anak ya minimal Quran mah kudu kabaca. Naon sababna? Sabab deungeun mun urang boga turunan anu bisa maca Quran, anak-anak bisa maca Quran, bisa ibadah ka Gusti Allah, sugan urang teh jaga di akhirat salamet ku ibadah anak-anak urang teh lantaran aya kateranganna bila mana urang boga anak anu soleh anu ngadoakeun kanu jadi indung jeung bapana di alam kubur maka insyaallah kuburanna bakal caang cik sok peribahasa teh nunya angan dikuburku
nunya angan dikuburku atau panai tetekur di surah deh bang nya nunya angan di kuburan ku ngaos Quran mana anak-anak orang turunan-turunan orang anu saroleh maka insya Allah bakal ngajari cacaan di alam kubur orang amin ya Allah ya Rabbal alamin sakitu anu kapihatur kirang langkung nasim abdi nyuhunkeun di hampura sanaos barijeng sakedik mudah-mudahan manfaat khusus kanggo sim abdi kanggo urang sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.